Ah, rame main HP nu kieu mah. Jelek deui teu bisa internetan. Mak, Kaget. Aya naon? Dadang teh hayang beli HP baru. Nu kieu mah atuh ngan bisa SMS jeung telepon hunkul. Ih, sarua kene SMS telepon aya permainan. Geus lah, handphone kieu ieu we lah. Embung kuduna Dadang kudu meuli HP baru deui. Tong nu ieu atuh da butuh, teu bisa internetan. Kudu bisa nu main Angry Bird eta. Naon? Aing ribet. Aing ribet. Mama teh kudu ribet main Angry Bird. Ya udah, main ribet mah. Main burung lempar. Angry Bird teh. Aya wae. Di dieu gen aya ular tangga sarua kene atuh Terame main ular tangga mah geus teu jaman. Hoyong pisan. Pisan. Yang geus esukan emak belikeun. Oh, nu bener mak. Nu bener nya. Bener ya. Ieu handphone canda ku emak atau kumaha? Untung heula. Nya geus Dadang rek ngabere nyaho babaturan heula. Rek meuli HP nya. Oh, yang geus we. Assalamualaikum. Hati-hati jam. Tong tebi-tebi mainna. Ih. Dudung. Iya budakna. Dung. Mama teh beli handphone baru. Wah, nu bener mak. Ningali heula atuh emak. Ya. Sesuai permintaan Dudung. Tapi mak, kela. Ieu kumaha rek main? Eueuh keyboardan kieu. Bisa main atuh. Nya. Aduh. Pegangan heula. Mamanya nelpon heulanya. Orangna katana teh, "Neng, kalau memang aya naon telepon heula." Iya tadi aya entah aya naonna. Teu aya keyboardan. Mah ditipu ieu. Maknya ditipu. Kurang ajar pisan eta tukang handphone teh kalau nipu emak. Awasnya ningali. Telepon heula. Nyambung ya. Bang. Iya teh Neng tadi yang beli handphone di konter abang. Ingat tidak? Si cantik. Si goreng wae enak wae. Tadi mah beli handphone nya. Kata anak orang entah aya keyboardan. Kumaha? Oh, abdi yang salah gitu. Oh, eta layar sentuh. Nuhun atuh Kangnya. Aduh hapunten pisan ya teh ngeganggu akang. Nya nuhun. Yo, assalamualaikum. Mane mah bikin mama era. Katana ieu layar sentuh. Tah. Disentuh. Canggih ya. Katana handphone keluaran terbaru. Ini mah Grace. Cobian tah disentuh. Alus oge nya. Kumaha ye? Kunaon ieu internetna teu jalan mak? Kunaon deui Jang? Idih. Naon eta tadi? Internetna teu jalan. Internet. Tenang dong ye. Emak nelpon heula tak ke tukang handphone nak. Terbalik pisan bikin emosi wae. Halo? Akang? Saha. Iya teh, nu tadi yang nelpon Akang. Iya teh, handphone budak orang teu bisa internetan kumaha bagaimana si Akang? Naon? Sinyal nggak ada. Kunaon? Sekalian atuh, jual sinyal juga. Mana teh kumaha? Jual handphone sekalian atau jual sinyal. Dasar belegok manehnya tukang handphonenya. Gas, cicing.
Besukan we nya. Emak belikeun tah eta sinyal supaya tah internetna jalan. Emosi si emak.